balik kebun mere ongkos udah aja lain urusan ongkos belagu naon takut jigana ieu Otipati teh kaburna teh ka bapak wah mana moal ka mana deui marukana kuring dititah ku bapak meureun tuluy tah kabeneran lamun Otipati katen bapak sakalian ku aing dihijikeun si Otipati jeung si Semar aduh naon goblok bisa ngomong teh pamali ka kolot susah sisi kumaha aing ngedelekeun ku si lain cepot dah buah-buah si Dawala kasurupan ku kuda rengong nah jadi kieu si Dawala dulu tuturkeun aing dihijikeun si Semar jeung si Otipati tuturkeun hayo si Dawala kunaon bawa gelo nya duka tuh akang eta wani ka bapa nyebut si alah udah naon sia atuh teka catur di jalana ya Dawala sareng Astra jeung parantos dumugi deui ka Amarta nanging aya kajadian di Amarta sing horeng Amarta teh kiwari bade diserang nyata ti nagara Jamul Dwipa Bima parantos masihan alasan ka ieu patih wireh sadayana uleman parantos didugikeun nyaeta kanggo hajar samrat nanging ieu patih keukeuh peuteukeun asa dihina ieu patih kumargi daya onangan atuh antukna duka dua belah pihak sami sapuknya tapikeun pitotama kayanana heuy hadir tuh aing merupa-rupa teh ada Amarta jeung diserang deui nah udah wayana urang bagi-bagi pancen na mah bagi-bagi pancen kumaha kuring rek ngahijikeun Otipati jeung si Semar ieu Dawala situ susah sisi wae kumaha situ orang tua duraka teh kumaha kuring ya kumaha kuring ayeuna aka wayahna bantuan Panawa keur diserang ku nagara Jamul Dwipa pedah itu rajana teu ngeunah teu dionang dina Hajar Samrat wayahna bantuan Panawa uing rek ngahijikeun si Semar jeung Otipati Dawala istighfar Dawala papi ka aya tunggal leuwihan ulah bawa si Dawala kasurupan ku permen karet wayahna bantuan nya sok atuh Dawala ka Dawala di dieu yang tuh kabeneran teuing aing keur maing dari putama ayeuna Panawa anu nyerang nagara Amarta anu nyerang meureun aya mah Amarta teh boga musuh deui nya katuru-katutu aing hirup tah aing teh aya musuh teh sedih aya atau aya atona kumaha aya sedihna aing ripuh atona inget aing boga murid iya moal milu perang rek lalajo aing mah beres wir-wir yang wirnya anjir wah juragan anu moal anjir aing lalajo anjir ieu Arya Bratasena sareng patih ti nagara Jamul Manglidnya eta Jamul Dwipa kakasih patih kana kasekti parantos paduharepan nyata pikeun ngayunan Yuda mangwaspada nirakaton mangwaspada nirakaton pada tumarangan ampun denira
deui aing rek mere beja ka sia kana ka sakti ku aing onangan kabeh geus dibagikeun jigana onangan keur ka raja sia tenepi Pasihkeun kan ya. lain salah aing Bima dengekeun ku anjeun ieu kajadian geus teu bisa diponah deui Nah, teu bisa menta ngampura sabab raja kaula geus kaburu nyeri hate ku ayana teu dionang ku anjeun wayahna nagara anjeun kudu taluk ka nagara aing basat Eta. doh. Aduh. main nabi mah teh paehan ku aing eta tuang wah anjing anjir gede nih euy Wah, montong. sugan teh bima teh leutik walah manusia gede kieu eta si bima anjir sagede kumaha wadukna ieu jelema nya oh aing ngising burusut sa RT karungkup ku waduk oh gede-gede teh jelema ieu alah agan semak kape hatur pot geus balik sia ti sawarga parantos agan selamat nuhun pot malah siwala atuh maritis agan anyir aya jelema mun jiga cikur jiga cikur ka aing agan is aya maha guru kuning di is isin agan maha guru isin dipayun atuh calik ke maha guru sawiya cekap di agan cekap isin kaula sawiya cekap agan cekap monya salira ka pangkeran ku kaula sawiya cekap punten ya punten tenan naon apal kene ilmu agan ma ilmu apal kene apal atuh wir yang wir teh tenang buat ngomongkeun aing teh si goblok kaciri dulak delek ka aing Eta ku suhu. kurang ajar sia ku aing itu nu jiga cikur ku aing dibedaya ku aing sia bima sok ayeuna mah tangtukeun saha nu umur nagara anjeun tah nagara kula tang pati pada pati hutang wirang deuk bae wirang dipun puntang pun pati sakoy maju sia gan taun kumaha mah guru sawi eta mah ku abdi we agana milarian anu sanes naon maksudna eta mah ku abdi sawios mah guru mah calik we calik eta mah ku abdi saya teu mangga kade ulah hilap agan ilmu apalah tuh wir yang eta tenang buat ngomongin aing teh haji kade kafir naon sih teh goblok aing teh kade saya Yahudi naon sih teh urang ajar sia geuleuh aing ka jelema model kieu teh jelema tara salat goblok papangih ge kakara sih tinggal aing teh si tarjumahan naon si teh nyaho ti mana aing tarjumahan geuning eueuh di masjid aing masjid sia di mana mah aing teh nyaho Ya. nah tarjumahan teh di masjid aing si teh da aing lega masjidna ya kumaha lega teh 2 ka 2 eta mah musyola atuh si teh ya maneh ulah gelut jeung sasaha lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan Wah, beres. Ya. hah awas ya gelut jeung batur bagian nana teluh wae teu kabita ku gelut kabita ku wir yang wir aing mah hayang lalajo modar ku aing sia Gatot Kaca nu kieu mah moal makla wir yang wir nu kieu mah Kedah nu kieu mah kula. enteng nu kieu mah hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sia Gatot Kaca modar ku aing maju aing nyaho awas ya hiap anjir teuas jelema yeuh dijieun tina naon ni jelema teuas da teuing what this
Allahu Akbar. Subhanallah. Hanyir. Kelo eta suku itu kecanggih itu. Kurang aja sia. Woi, Allah. Iya. Salah mana bagong ya sia ngahina ka urang ngahina sia ka urang da urang lain bagong da urang mah cau amon aduh meni tiis modar ku aing gatot kaca maju what alah anjing si dorakan utut sia eueuh ras-rasan aing ge kudung bapa can pernah ditengah jika kitu paling leutik aing ditengah ku halu kurang aja sih what modar sia wala woi sampeun ala montong ditongeng-tongeng aing mah tara biasa men tanu biasa bisi boga penyakit aid gaing modar sia Ampun otot aja, ampun alala motor ditongeng alala. Woi. Aing kugada sia. Al pati pada pati utang wirang pewirang di papa dening gadaku lu kita sari. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Dari mata turun ke hati. Aya si Bima. Maneh Bima geus pindah profesinya. Pindah profesi kumaha sia? Eta sia jadi petaninya. Petani naon? Ni eta mah mawa waluh. Lain waluh gada itu. Oh, gado. Iya, iya. What? Modal siapa itu? Tahu siapa lu teraing? Babat gue isya.
babat ku aing sia. Juragan Bima mawa naon akang aing mah juragan Bima Wagada aing mau bandring waduh bandring aya buta meledak gua aing dah kumaha gunakeunana Iya. mau tepejat ku aing na babatokna aing nya heeh dagorkeun ku aing itu Aduh kade atuh. ka mana leungit Kamana? alah nama ta aing jadi peul sebelah ieu ning meuli di dieu alah dagor ku aing itu teh Kade? saru neuk teu euy Saha? ning jadi ponok melit mulit ning aya buta mah ku aing mau asa-asa dipukulin sama saya iya dong harus kan saya berjuang Beres. iya yuk kalau itu tidak pukul nanti gua yang kena pukul iya dong aku mana nyeri teuing nyeri hati ditamelarkeun moal bisa ditubaran aduh alah ieung tega teuing nyeri moal beunang ditubaran aja tutungkuran pae kitu panasaran pengora keneh bebengkurang can tatian ku aing serahkeun aing mah rek kawin deui aduh ye jelema beungeut mun jiga receh goblok si teu nyebut receh ka aing urang ngajar ku aing sia di podaran ayeuna maneh hutang pati bayar pati hutang urang bayar urang bakal di podaran kurang ayeuna masih we gerat samat inu nganung bapa anu ngayuga gerat tegrakeun kategaan paeh awak maneh ayeuna duah sok lah modar ku aing sok iya 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 ende teu beunang karasa iya ende teu beunang deui karasa iya dua anjing beunang alah iya dua anjing iya dua iya Teu mungkin. Alah. Kokotna hirup kene deui utek-utekan. Alah, dagor ku aing ieu. Ayo teu beunang. Goblok rek modar ge ngahina keneh ka aing. Alah. Ayo teu beunang deui. Doli goblok masih ae. Boyong katipu. Paduli teuing da teu nyeri hate. Mang, naon? Uing rek maot. Anjing ge goblok gitu. Kadieu. Heh? Kadieu. Mau ngasih deungeu? Moal. Uing rek maot. Anjing buru-buru gitu diheula ka akhirat. Lamun di akhirat senang buru-buru SMS ka aing dieu. Kadieu mang. Naon? Kadieu uing rek amanat. Amanat. Oh rek amanat? Iya. Ieu tadi dinya. Iya.
penyebab irung itu sih teh uing rek maut henjik Jika tuh. lamun uing maut pejakeun ka kabogoh uing aa maut gitunya ku aing ge dibejakeun ka pamajikan kabogoh pamajikan uing saha pamajikan maneh teh pamajikan uing Agnes Monica Agnes Monica mana sih teh eta artis eta pamajikan maneh iya mun aya Agnes Agnes bejakeun aa maot gitunya oh gini bejakeun ku dewek nya tuh ayeuna maot teh nya aku masih gawe atuh mau ngomong ayeuna we mumpung nyaas teh sok trek maot mah Allahu akbar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asati Allah mulang deh ka Allah deudeujang cacak buta bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar urang mah manusia piheung teuing tanyakeun ka ustad tanyakeun ka ulama lamun bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar si buta ge mati fisabilillah mati syahid jor ka itu tapi pamajikan anak gulis ya woy Gelis. Agnes Monica Artis. nama Rana we nya Rana. nah dikawin gua aing ulah si goblok sugan teh geus paeh nyawana karek tepi kainnya mereka ka si kamurang heeh